nyaeta ngarupakeun aki-aki anu pias beungeutna. Dawuhan Kangjeng Nabi, saha anjeun teh? Jawabna, kuring teh iblis. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rek naon maneh teh ka dieu? Jawabna eta iblis, kuring diparentahkeun ku Allah supaya datang ka salira sarta kudu ngajawab kana sagala pertanyaan-pertanyaan anjeun. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaraha urang ari musuh anjeun teh di golongan umat kaula? Ceuk iblis, aya 15 urang. Hiji